Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teh hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu ku beribados dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabada nasim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina raraga kultum Ramadan ieu. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh sing ngajantenkeun hiji wasilah ngingingkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat mi wassalam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tihilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, dina kesempatan ieu sim kuring bade ngabahas tentang zakat. Naon margina sabab ayeuna tos ninggang waktuna umat Islam, umat muslim ngaluarkeun zakat fitrah. Gitu ari zakat eta rukun Islam nu katilu. Rukun Islam aya 5, hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Ulah ditinggalkeun sabab eta teh kewajiban. Sampai meh tanggal hiji Syawal atau Idul Fitri umat Islam wajib mayar zakat fitrah. Tah ngaluarkeun zakat fitrah bisa di tanggal hiji puasa. Abdolna samemeh salat Id itu. Apakah diparentahkeun ku Allah? Atuh kantenan. Surah Allah dina Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin. Jeung prak geura ngaradegkeun salat, geura nyarumponan zakat sarta kudu tunduk ruku bareng jalma anu tararundu. Gitu. Jadi diparentahkeun ku Allah. Terus aya deui, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Dura pupul cokot sedekah-sedekah nyata zakat ya ti harta maranehna anu ku jalan kitu teh maneh ngabersihkeun jeung nyucikeun maranehna ku sedekah. Jeung bek doakeun maranehna karna saestuna doa maneh teh jadi katentraman pikeun maranehna. Jeung Allah Maha ngadangu, Maha uningan. Terus kumaha atuh mun teu mayar zakat? Surah Allah dina Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yahnijuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuwa biha jibahuhum wa zunubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li'anfusikum fadhuku ma kuntum takhrijun. Jeung jalma-jalma anu nyarimpeun emas jeung perak sarta teu ngadermakeun dina jalan Allah nya geura bubungah marehna ku siksaan anu kacida peurih.
nyaeta dina poe dipanaskeunana harta bandana dina neraka jahanam tuluy diistirahatkeun harta anu geus panas eta kana tarengna kana gedengna jeung kana tonggongna sarta dicaritakeun ieu teh saniskara anu kumaraneh ditimbun pikeun diri manehna teh ku kitu pek rasakeun alatan maraneh geus nimbun. Jadi menang siksa neraka gitu. Terus saha atuh anu boga kewajiban ngaluarkeun zakat nyaeta anu agama Islam jeung anu merdeka. Ari syarat ngaluarkeun zakat eta naon? Hiji harta anu dipiboga anu sampurna, dua harta anu berkembang, tilu harta anu geus nepi nisab, opat geus nepi haul, lima harta eta kudu leuwih tina kabutuhan pokok. Terus harta naon anu kudu dijagatan? Hiji asman, emas, perak, atau duit. Dua ingon-ingon, nyata onta, sapi, kambing, nyata domba. Tilu pertanian, bubuahan, gandum, korma, anggur, beas, segala rupana. Taeta penjelasan tentang zakat. Tayanu khusus zakat fitrah teh wajib dikeluarkeun ku umat Islam anu mampu ngaluarkeunana. Ari mampu anu model kumaha nyaeta boga leuwih mangka wajib ngaluarkeun zakat fitrah. Terus ari mayar zakat ku bahan naon nyaeta ku bahan pokok. Di Indonesia bahan pokok nyaeta beas, jadi ngaluarkeunana sajelema 2,5 kilo lamun ku duit kumaha. Ulama Indonesia sepakat bahwa make duit bisa, tapi sesuai ketentuan anu disepakati ku pamarentah sesuai harga bahan pokok gitu. Terus saha wae atuh anu berhak nerima zakat? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Areta zakat teh tayalian pikeun pakir-pakir anu masakat eta nu miskin jeung para amilin anu ngurus eta zakat jeung para mualaf anu keur dilindeg hatena pikeun ngamerdekakeun abid-abid jeung pikeun anu barogah hutang nyaeta balili tutang jeung pikeun kaperluan di jalan Allah jeung pikeun jalma-jalma anu beakeun bekal di panyabaan. Eta teh kewajiban ti Allah karena Allah Maha Uninga Maha Wijaksana. Tah eta penjelasan tina zakat. Mudah-mudahan kaartos kurang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, anu paling penting kumaha atuh niatna? Niat zakat aya loba. Pertama, niat zakat fitrah keur sorangan. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi pardo lillahi ta'ala. Niat kaula ngaluarkeun zakat fitrah keur awak kaula fardu karena Allah taala. Tah nu kadua, niat zakat fitrah keur pamajikan. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an jaujati pardo lillahi ta'ala. Niat kaula ngaluarkeun zakat fitrah keur pamajikan kaula fardu karena Allah taala. Tah nu katilu, niat zakat fitrah keur anak urang. Nawaitu an uhrija zakatal fitri awaladi, sebutkeun ngaranna gitu fardu lillahi taala. Niat kaula ngaluarkeun zakat fitrah keur anak kaula anu lalaki, sebutkeun ngaranna, atawa anu awewe sebutkeun ngaranna fardu karena Allah taala. Nu kaopat, niat zakat fitrah keur jalma nu diwakilan, bisi aya kolot atawa saha anu geus teu mampu ngucapkeunana maka diwakilan ku urang kitu. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an, sebutkeun ngaranna fardu lillahi taala. Niat kaula ngaluarkeun zakat fitrah keur anu sebutkeun ngaranna fardu karena Allah taala. Tanu kalima, niat zakat fitrah keur sorangan jeung kabeh jalma anu ditanggung napakanana nyaeta keur kepala keluarga tah ieu
nawaitu an uhrija zakatal fitri anni wa an jami'i mayal jamuni nafaqatuhum syar'an fardhu lillahi ta'ala. Niat kaula ngaluarkeun zakat fitrah keur awak kaula jeung sakabeh keluarga kaula anu ditetepkeun secara hukum syara manapkahanana fardu karena Allah taala. Taya keur anu narimana ijam qabul qabil tu zakatuka lillahi ta'ala gitu. Tah doa nabi zakat ya kange amilin. Ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Nu hartosna mugi Allah maparinan ganjaran pahala kana naon anu tos dipasihkeun ku anjeun sareng mugi Allah maparinan kaberkahan kana harta anu tos disesakeun ku anjeun sareng mugi Allah ngajantenkeun harta anu dikaluarkeun panyuci pikeun anjeun kitu. Taeta niatna. Hadirin anu dipikeun hormat mung sakitu wae anu kusim kuring dicarios kirang langkungna ulah girang-girang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.